Alhamdulillah ya Allah. Paket dibagikan oge. Jongjon sampai ke anteran, duduluran, tetangga. Bagi-bagi saeutik ewang. Bari jeung saeutik oge kan ngasaan. Kumaha ngasaananya iker puasa kieu ah. Wangi dah anggesnya. Tuh, aing mah boga paket mah teu kudu meuli lauk, teu kudu meuli daging geus aya aing mah 5 kilo teuing mah aing mah ieu mah pedah we nganteran oge. Kanu kahutangan model si Iis, Bu Haji. Mah odah mah nya we lah nungguan sesa lamun ayahnya dianteran mun eueuh mah moal. Seungit banget aing mah bisaan banget dah kanu masak teh tuh moal teu Tuh. Tetangga mah saha atuh di dieu mah nu dareuskeut we model Bu Haji, Maoda. Sadinya si Bella. Saeutik we ah. Hayang nama tadi tuh ka ujung-ujung, tapi kan nang saeutik paketna oge. Ieu mah ulah teu teuing we. Duh, kuat dikunci imahna oge, meni sombong banget. Is. Gusti teh naon sih Bella Kunci abang-abang imahna alus gitu nage mulai nyokot ya tuh sia teh. Le masak meureun. Nya masak aing mah tuh. Aing ge masak gitu. Paling ge sama jeung pitik teh daging nu laleutik. Daging aing mah karolot. Udah dikunci wae imah teh meni abang-abang imah alus ya mah meni berbit banget. Gubuk nu geulis. Ya, gara ah. Aing mah yo manya lebaran ngangeun da sagede kieu. Leutik banget. Geus mama ingat kasih geus sekali tuh loba omong ah. Nih, sakit tuh di antaran aing inget kasia. Oh, Bella kedang urang paringkeun. Mun eunah gimana aing mah bageug diomong judes nya komo. Ieu mah mun di pageran wae tuh da meuni abong-abong balik di Saudi. Kira aing ka pager kos. Is. Ayo. Ah, lila banget kumbahan. Di mana sih Em? Ih, Eke panas Em. Eke kan keur puasa. Ih, puasa atuh ame. Ya ngomong-ngomong itu motor batur Em. Motor tetangga Eke. Geus urang dia nu nyupiran. Ah ulah angke kumana dibawa kabur enak kan hari lebaran sok loba padok. Ya moal atuh ame. Bung geus maneh numpak we di urang hayu buru. Urang rek ngajaran numpak tukang teh. Kos nini nu rek modar Em. Ayo. Udin da? Udin. Cecek lah nu page Em. Oke. Kedeng. Hayu, urang ka mana sih nu loba lalaki Em? Ka mana we? Ka ditu ayo kasih siragasi. Hayu, cus. Itu Is, panas banget. Jaba aing mun teu ditita asup abong imahna alus. Poho. Ieu, hampurannya tadi mun itu dikumbahan. Aing keur masak teh teh. Nih, kan tadi tadeunan deui di dieu. Dipulangkeun ka aing soalnya. Paling ge sia mah ngasakeun ge angeun pitik. Lain, daging kadal. Geus ka ditu ah. Ini sombong banget sih abong-abong imahna di pager sia. Amit-amit ah. Mak teh neangan duit ka mana sih nya? Mudah-mudahannya sing menang 1,5 juta mah. Lumayan kan sakit lebaran. Kan beli baju budak. Kapal sorangan gak bisa laki teu usaha. Ayeuna ngandalkeun kolot. Mudah-mudahan sing menang. Assalamualaikum Iem. Eis. Kok Iem aya di dieu? Oh, urang keur ulin di emak. Oh, mah odana ka mana sih? Keur liar nangan injeman saker urang. Naon si Eis? Iya, euy aya sedikit rejeki. Mau berbagi buat Ma Oda. Ini buat Ma Oda ya. Nuhun ya Eis. Sampein ya. Orang dibikeun sama Oda. Jangan lupa nanti nggak disampein lagi ya Maya. Berapa kabagi ya? Ini mah buat itu aja. Buat nenek-nenek. Kan bukan lansia Iem.
Atuh nuhun ya. Sampein ya. Tenang. Yo, assalamualaikum. Salam. Aing mah dibikin ka Mak Odah. Rezeki mah teu ka mana? Rezeki wanita soleha. Aya panjang beli kolak, panjang beli endog, minyak sayur. Weh nama diteunden jeung Mak Odah keun bae. Penting mah amplopna. Gila banget sih ini teh ah. Jangan duit ka mana sih ngaringku keulaan nungguan Mak Odah. Sudah mudah-mudahan sing menang mah. Biasa nama di dia balalaki tapi kok ayeuna mah sepintas sih Di mana di dia? di dia tah Kuningan apa berangkene gitu. berangkene ayeuna mah tuda oge Yang mana berang-berang teh sih ngabuburi. hayu bujur eke panas Ayo. Udang gering awak angger gede keneh wae. Sugan terek ngaletikan, sugan we gitu. Bisa make baju lebaran nu rada seksian teh gitu. Iya mah angger awak teh gede keneh wae. Tah, halus. Saya leutik. Bu Haji. Ahmad. Rek mana maneh? Biasa we ieu mah otak udah ider we neangan pikulieun Engke lah panen di Bu Haji ya pikulieun nya. Heeh. Panen usum nyawa. Bu Haji. Kamari geuning bukber teu ondang-ondang. Apan geus nita si Iis kasih iem Mamad. Si iem teu ngomong ka maneh meureun nah si iem ge aya datang ka dieu. Dibawakeun da kolak apa es campur apa naon tapi teu sih. Aya sih nepi. Ya, Tapi harus. urang nungguan wae di imah pan ngasuh we. Pantesan sugan teh urang ka mana sieum lila wae. Nya eta di dari ieu da ngarumpul ngarobrol we meureun jadi lila. Kitu malulu pugu. Nya apa bajikan banyak babeuki ngalado ge mang nage. Pugu ya Bu Haji. Manehna mah diomong teh kalah malik galakan manehna. Ya ayeuna mah kieu we Mad. Kan Bu Haji teu boga panyawa. Heeh. Ayeuna komo awak gering wae kos ieu teu meunang capek Mad. Heeh. Geus maneh engke usum nyawa mah jadi panyawa urang we nya. Tah, Bu Haji. Ayo bisa Ai daek ka sawah mah daek teu. Daek lah. Ayeuna mah. Geus ke jadi panyawa urang we nya. Ayo. Uruskeun sawah. Tibang nyemprot-nyemprot teuing mah bisa. Nya ti mimitis ya teh ah. Hayu. Pokona mah lah. Geus lah hayu. Itu mah aja ya. Ayo. Ditulah. Ayo. Mending aya si Ahmad daekeunna jadi panyawa. Moal capek teuing urang. Paribasana ditah meuli naon opieun ge daekeun sugan sagala-gala geus we ku manehna. geus di dieu we urang babedugan yuk. Ayo bro. Ayo Urang nu nyanyi ya, Mel. urang nu narok bedug. Laguna naon? Laguna ku sentil-sentil. Ayo. Kadang kumaha sih ieu teh Ya. Sentil-sentil ku kira bentil gak taunya bensin. Wah, atuh gunahan urang. Atuh maneh Mana nu nyanyi ya? Nyanyi naon sih je? Nyanyi ieu we jablay. Bro. Ayo, lai. Belum Buru atuh Lai, panggil aku si jablay. Udah menang si eta di masjid, Oh, nya laguna nu bener atuh Amel. Yo, engke maneh sih hayang di ieu diajab. Lagu itu lagu anu religi. Ayo. Di langit ada matahari, di bumi ada para banci. Ini banci. Pan kitu lain Di bumi ada para nabi. Aya para nabi berikan di Di langit ada Lain di bumi mah loba nu tukang nganjuk, ngararutan. Di bumi mah banu jina Marhaba ya Ramadan. Lain marhaba. Masih. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Aduh
aduh Siti Aisyah. Lain Siti Aisyah. Kasih. Bunaro. Sok deui. Aduh Siti Aisyah. Mandi di kali cangcutnya basah. Gitu lain. Gitu lain em. Balik yuk. Ayo balik ikut nyangan kolak Ayo buru. Ayo Urang nyupir Ayo sok. Urang numpak em. Lalaunan sia ieu motor batur em, motor tetangga Eke. Hadi tuh. Aduh iku masih em. Mana Mak? Ya mulai nu percayaan ka jelema balangsak mah. Saha nu percayaan? Paling ge Bu Haji doang lamun wani mah aing ka Bu Haji ngecelok duit. Dibere wae da Bu Haji mah da jelema bager. Ari ka batur. Sanorek percaya. Ieu mah dititah hayu cenah mah itu si Wardah keur teu geureunah awak. Kunaon sih mah gegendang wae kunaon sih? Kasambat sih aja di makam oge. Ulah gegendang wae emang can meuli baju lebaran, Mak. Tong segala hayang baju lebaran nu penting mah awak sehat, Mak. Incu emak itu keur muriangan, maku sieum dititah ngecelok duit. Ya bawa ka bidan ulah ngecelok duit aya budak muriangan mah. Nya pugu ge. Eueuh duit na aing. Ya mah iraha boga duit udah mah tara boga duit udah. Ye ngaranna geus rumah tangga mah anak geus tong disasantro keun wae. Mama meni atul pisan ongkohna ge. Lain atul si iem nita ka aing ditampang neangeunkeun duit apal sorangan dulur sia teh teu digawe-gawe. Ya heueuh keun wae kege karasaan ku tulang beheungna mah butuh mah geuning ka mah odah-odah keneh budak hareeng mah minta duit. Aing mah teu tega, bela teu tega nu jadi induk. Oh nya saha mah da ucing oge ka anakna mah nyaaheun da digegel di babawa mahina pindah mah. Komo deui emak. Ari siaona wajar sih mah tibang dulur deungeun. Oh nya kituna oge geus uing mau loba omong ka mah odah ka mah odah de ka Bu Haji. Tuh nganteuran. Ya mah uing teh meunang paket itu 5 kilo. Ya mending geus ngangeun. Ya ngangeun. Boro-boro. Uing mah ye mulang-mulangkeun ka nu kahutangan. Iya. Aing moal meureun. Nya ke mun sesana lah nya. Ieu uing anu penting heula. Kituna ge mama meukeun loba ati anak-anakna teh dulu-duluran mah anu nganteuran Hayu nya, ulang ngalamun wae geus budak mah ulah dipikiran mah cenah hareeng bawa ka bidan, ulang ngecelok ka tetangga. Nu aya jadi omong, dibere moal Ya dibawa ka bidan kudu mawa duit. Tidang paring bara mah hayu mantuan, nulungan dulur. Ini mah borobo. Aya euy Bu Haji. Halo, anu geulis tanggal sakieu geus nganteuran masa Allah. Itu aya di imah. Masa Bu Allah. Haji urang mah paketna loba. Jadi we kieu teh geus masak. Miluan paket di orang mana sih, Bel? Di Kadingding. Kadingding. Di Biomi. Oh nya mending. Ya geus ayeuna mah parinkeun we Bu Haji. Urang mah kituna ge ka anu ngahutangan we doang. Teu kahutangan na embung Oh si eta pokok situ. ya embung jeung naon Nuhun atuh nya Belnya. Nya geus atuh ke we antar ke nya ieu nya. Hayu. Si Bella meni geus ngangeun wayah kieu. Urangan nyawa harorea mawakna ge laleuh wae kosieu. Ibu dak malam molor. Yam. Hey. Udang hey. Mak, menang teh duit teh. Teu meunang Iem. Mama kumaha sih jabarek lebaran. Ya aing ngecel kasih entin. Majar teh cenah sieum ge tarang nginjem-nginjemkeun cenah malah emak dicarekanan. Mari ka Bu Haji ngerakeun ka Bu Haji utang geus gede. Nah, itu ka Bang Puliling atuh mah, Bang Harian. Bang Harian teh sapoena kudu aya wae. Aing usaha ti mana? Ngaborahkeun ieu atuh mah lahan sagede pengki. Tibang sagede pengki teh hidang laku di mana? Nya laku tibang bara duit. Tibang boga lahan sakieu-kieuna aing ngajedog gimana sih teh hidang? Iya urang kumaha sih lebaran. Aya kumaha ya sia teh kuduna mah ngabekana ka salaki sia. Ulah sorangan boga salaki rada kurang hidang. Oh nya sabodo teh nya eta mah kudu perjuangan jadi salaki mah. Neangan ka mana ke pagawean naon gawean. Ulah ngandelkeun we kolot. Enak ka saha deui? Aing peda we ka incu aing sorangan tak kieu mah. Kontrakan ge can disetorangan. Gara mikir kenah eta si Ahmad. Boro-boro itu ayeuna ge nyoyo manuk, molor, hudang. Nya kitu wae. Pagaweana teh kitu wae. Ora rusing da aing mah. Anjakal kawin si Ahmad teh. Ulah ngomong kitu, ka hayang maneh eta. Cek aing ge naon ulah.
Mereka kada uang siapa? Aina nyeselna panderi tah. Antun kagalak nawe ayeuna teh geuningan kitu. Atuh mah kasasi KB elas atuh mah nginjem duit. Geus atuh sanggup aing wanu sarudieun mere nginjemkeun. Janji jadi panen cuman panen masih amat dek ngarontok. Iya dengnya ke jelema balangsak sasi nu arek merengkeun nginjem yeum ha. Lamun lain Bu Haji mah. Ya enak rek lebaran kos kieu kumaha sih teu nyokol duit saperak-perak acan. Nyantu nyokol saperak-perak pantes da salah kitu digawe. Oh, kamari oge gas beak ini sangkan ditungku. Atuh mah saha we tuh mah nya. Kajen teu gope oge, kajen ke urusanna mah jeung si Amat. Iya, iya, tetangga mah diinjeman 100. Lamun eueuh mah nya enggeus eueuh. Nya 200 lah 100 mah kanu naon. Ngaranna jeung tetangga. Kadang ajeng dulur oge iem diinjeman 100 moal mantak mere. Juga mah kaditu. Ka palelangan teh kan boga dulur lain di dinya. Nu baheula dagang teh ka dieu. Nah mangkat nam, make sapeda nginjem sapeda saha we, Mak? Bung ieum aing teh keur puasa capek ieum. Mau karunya pisan ka anak. Lain teh karunya. Yo kue. Di saha ieu? Si Ois. Si Ois reuncem. Si Is anu geulis teh ya. Heeh. Nu gayana kos India wae. Segala aya beas. Paling ge beas ge Sarimi. setengah letar mah mai kanu naon saker ngabubur mah. Hari mambung jeung uing nya. Jeung saur. Oh duitan doang iya. Eueuh, duitan mah. Cuma eta doang. Asa ge alhamdulillah kudu tarimakeun. Ayeuna mah masih bisa berbagi. Kos urang boro-boro bisa berbagi. Geus ka ditu si Neng besing Yo udang. pisan mah. Oh wah. Aing kumaha sih nya. Enggeus we rek balik Isukan mangkat teh atuh neang ka saha we atuh. Sia mah nyiksa ka aing ieu, ari geus eueuh teh geus nah, sia mah kuat kudu wae. Si Nur cenah balik di Arab coba. Nyarao toy nya balik ti Arab saker keluargana moal diinjem-injemkeun. Nginjem emas atuh. Sok mawa emas dari nu balik di Saudi mah. Moal mantap percayaeun ka jelema balangsak mah iem. Meni para rusing mari geus kos kieu teh da. Nya kumaha sih? Tumpang asang waleang. Geus mau balik Nah. Meni kudu we. Lumayan ya saker buka. Assalamualaikum. Waje. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, ieu ngalanturan. nang daging doang Bu Haji baturna. Ih, sia boga duit gitu. Nya teh Bu Haji meni nyapelek nya boga. Nyalain gitu, padahal jeung meuli baju budak we si teh. Boga paket Bu Haji. Oh, nya. Oh, tadi ge si Balaga aya nganturan ka dieu. Budak eta tadi ke urang aya. Oh, ngomongna boga paket cenah, paket di Biomi cenah. Urang teu ngiluan. Teu ngiluan. Tambah wakna ge leuseum. Nya nita mah oda tuh niat mah. Aroream ke meuli kue naon we ke. Atuh Bu Haji mah lebat di ieu dah. Rek asup mah ka jero. Moal ieu teh paringkeun. Geus rek paringkeun tuh nya. Heeh. Leuh teu muat. Ih cekel nyiruna sia teh bang piring 2 ieu aku aing paringkeun. Atuh. Nuhun nya Isnya. Eta piringna. Oh, kodok. Heeh. Bu Haji enggeus. Tinggal si Bella jeung Ma Oda. Si ieu mah jauh we Mamahi ongko dagingna. Gila banget Bu Haji. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Heuleum mending geus ontar-antar neng Iis. Itu ngasakan lauk doang mah baturna deui. Nya sakieu ge alhamdulillah geus ngangen. Komo emak mau gal tahun ge tara ngangen Geus kolot atuh mak dan ge. Nya modal ti mana? Meulikeun baju ayeuna meulikeun baju saker incu emak oge meuli kuatan lieur. Tadi si iem ka dieu neangan duit pangacelokeun duit cenah. Mana teu meunang. Ya celok duit kan ini. Nya puguh ge aing ti neangan duit ka ditu curug dar-ider pangacelokeun duit ka tatangga.
Aya nu bener mama boga duit teh jeung lebaran gitunya. Oh nyaho, oh nganteran paring barang nganteran ka dieu. Ieu mah menikuatan ripuh banget iis. Eta mah lain dagang kolak atuh kos tahun kamari. Modalna ayeuna mah ripuh pisan. Aya duit saeutak-eutik oge mah itu saker incu. Nyamanya hararese duit ayeuna mah. Ayeuna cenah incu keur muriang. Arek dibawa ka bidan eueuh duitna. Ya ampun teuing. Dikompres atau dikompres, Mak? Ya heueuh. Zaman baheula mah dikompres ge cager. Cara bawa kabidan-kabidan nya, Mak. Ya heueuh. Di toko make naon sih, Mak? Anu ampe tiis teh. Duit daun seureuh. Daun seureuh? Heeh, daun seureuh. Jeung naon daun seureuh meta mah jeung indungna mah. Lain. Ke sore suganan mah ka ditu arek nempo incu. Heeh, Mak karunya. Kedeung heula nya nanya. Ayeuna naon mah angger we mah hanjakal. Oh, nyaho. Bejeun bapana teu mikirkeun nya, Mak. Tong dikumbahan, Mak. Tong dikumbahan. Entong cenah lamun dikumbahan teh sok babari bosen nu merena mah. Oh eta teh. Karek ngadenge mama. Eta teh dikumbahan. Engis teh merena naon ya hampura nya. Sakieu ge hatur nuhun pisan geus inget wae ka emak unggal tahun. Aya eta ge mah. Heeh, mama unggal tahun oge tara nganteran da pugu eueuh kitu. Heeh. Ayo, nuhun ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendingan batur daripada jeung anak oge. Anak mamana eueuh inget-inget acan malah ge arek nyusahkeun. Nitah pangneangankeun duit. Ya, dia merek iraha bahagiana si sia. Pas kieu wae jadina teh Kapung menipat sedih. Ya ampun, tinggal. Alhamdulillah rezeki mati mana we. Aduh geningan 100.000 arek meuli endog arek meuli mie naon mana Mat? Naon eta? Nya amplop lah. Naon eta? Beneran nih. Aya mana yang bukber? Nya aya lah bukber jeung samane Hanya buka bersama bareng keluarga. Meuli mie we. Nya kitu malu we buka duit teh. Di mana ka dieu? Si Neng jeung sa. Ayo tuh gura balik kita kan ge. Mul ngaladog we. Kapan teh budak ditinggalkeun, teh kumaha mun lewe. Moal dipuapekeun Ayo. Oh, tadi ke si Bella ge aya nganteran ka dieu. Oh, budak eta tadi ka urang aya. Oh, ngomongna boga paket cenah, paket di Biomi cenah. Urang teu ngiluan. Teu ngiluan. Tambah awakna ge leuseum. Nya nita mah oda tuh niat mah. Aroream ke meuli kue naon we ke. Atuh Bu Haji mah lebat di ieu dah. Rek asup moal ka jero. Moal lah ieu teh paringkeun. Geus rek paringkeun tuh nya. Heeh. Duh, teu muat. Siapa gesari diolah. San. Iya nasi mana geus san? Tapi mau ada geus mangkatnya awan. Hah? Geus mangkat keur neangan duit. Mate menilila neangan duit ka mana sih nya? Menang-menang 1,5 juta atuh saker lebaran. Kan apal sorangan ari-arek lebaran teh butuh duit. Neng can dibelikeun baju. Lalaki nganggur, aya lieur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eis. Ya Allah. Eis mau berbagi nih. Rek berbagi. Berbagi naon sih? Iya, jeung Neng Wardah. Masya Allah. Iya, jeung Ma Oda. Jeung Ma Oda. Teu. Jeung Neng Wardah ieu. Oh, tong dibawa po. Jeung Ma Oda we, ieu mah. Iya doang ya. Iya doang. Iya hiji jeung Ma Oda ieu hiji berkat. Ieu amplopna berekeun. Hiji doang jeung Ma Oda doang. Ka mana na? Oh, salah. Oh, nya jeung nini nya. Goblok cewek tuh dengan ngajak Sing tidung sok irung aing dadah sia. Jor arek lebaran. Wah, iya. Mun arek tidung semua. Mul ngaladog we. Kapan teh budak ditinggalkeun, teh kumaha mun lewe. Moal dipuapekeun Ayo. Gandong. Bunga geus aing. Padahal mau gandong.